yang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Iyam, kenon? Ngepel. Yam ku tangka mari teh ka mana? Tenya ka bawa paling geus awas orang keur ngepel lu carekan mama. Yam hayu tulin. Mu apa gawean can beres. Nanggeus ditungguan ya. Budak tengan ulin batur mah lockdown ieu mah. Emang ke kamari aya naon sih aneh ngomongkeun ku utang. Ke kamari teh arurang teh labuh mamawa kutang jadi we kutangna paulid. Tah kumaha caritana bisa mamawa kutang. Panjang caritana oge. Tungguan si Iyam di mana nya? Geus atuh balik deui itu na tangga. Ayo. Capek geus Tunggulah. Yam atuh. Aya Neng. Ya maneh mah batur mah setia nungguan maneh. Beberes heula, maneh mah mangga nyeburan arurang. Ya atuh siram-nyiram wae. Emang arurang teh eta tanaman. Maaf atuh ge teka haja sugan teh eueuh Neng Seli jeung Kailam apa? Heeh, dimakeun. Bu Guru ada ka mana? Ieu teh ngadadak hayang pais burayak. Orang milunya. Oh nya mangga. Yuk. Rek kamarana ning kompak. Oh iya teh coba bade milarian pais burayak. Oh, cici ngilu atuh. Oh nya hayu atuh. Mah tungguan ada kamarana. Arek nangan pais burayak. Mah nyulah mah hayang pais burayak. Oh, hayu. Gara-gara lockdown warung sepi weh. Komo abdi mah gara-gara lockdown teu bisa ka sakolahan. Mau orang mah gara-gara lockdown teu bisa ngahutang ka warung da warungna tarutup. Kamu mama gara-gara lockdown nu akhirat. Naon urusana mah? Ceci dengekeun Ari lock mah bahasa Indonesiana kunci. Ari down mah bahasa Indonesiana turun. Jadi dihijikeun lockdown, orok oge da moal bisa turun, da dikunci. Di gaya bahasa Inggris. Inggris mah. Bu ayo surang neangan pais burayak teh. Ayo mapar aja dengekeun. Gara-gara Bu Najma arek neangan pais burayak suku cara rangkeul yeuh. Atuh kita saha mararilu. Geus mama rek teu leuwih nya rek ka kebon. Geus urang ge arek ka kebon jeung mapar aji arek nyusul. Urang kumaha? Aja Talia arek ka mana? Nyentos hayu. Yuk. Citalia, saya mau ke ibu kontrakan, ada urusan penting. Citalia mau ikut gak? Enggak, saya mau pulang aja, capek. Oh ya udah. Aduh, iya kebun awi. Nu meuli ya. Lamun aya nu meuli mah atuh ge meuli lauk asin atuh. Aduh, tiba-tiba badan sakit, pegel-pegel. Tenggorokan sakit. Duh, semoga bukan penyakit, cuman pegel biasa. Aing ka kebon awi si maparaji teh eueuh, kadi teu eueuh. Sugan keur neangan deungeun sangu. Woi, hai urang OTW. Ya mana cangkuk ke lockdown? Geus hayu we. Ya munang ngamul ulina motor ambung sieun. Geus hayu buru bosen di imah. Bung asieun. Iya tuh. Iya salah. Iya tuh. Ayo sana.
lobaan budak. Emang kuduna barahaan Bu? Kudu 2 orang. Yo, ari lockdown mah di imah we. Ulin loncat tinggi, gempar, ningnang, congklak, pan Bu jenuh di rumah saja teh. Nyo tuh dah Bu, si Iyam ngajakan main motoran. Geus ayeuna mah jong balalubar, stay at home. Aing ngat jadi we ulina. Jam, dengekeun cek Bu Guru, stay at home. Yah, lockdown ibu guru di tadi imah wae. Terus ayeuna rek ulin naon? Mending arurang main katakan cinta. Bener main katakan cinta yuk. Cinta we cinta kita modalna teh lope-lope.